Sriman, Sriwacana, Palangka Raja. Sampurasun, Waluya Dongeng Sunda. Channel YouTube Gilang Kasnadi Channel midangkeun pedaran Dongeng Sunda. Dongeng enteng pedaran Kang Gilang, Iyasana Aan Merdeka Permana. Aya batu pancalikan raja di Pakuan Pajajaran, katelah Nasriman Sriwacana Palangka Raja. Saku Raja Pajajaran bakal sah jadi raja lamun diwastu atawa dilantik dina batu pangcalikan. Sangkan taya regenerasi raja-raja Pajajaran, Sriman Sriwacana Palangka Raja dijabel ku pasukan Banten, diboyong ka Surasowan. Dina kaayaan negara nu geus kacau, para sinatria Pajajaran dihot-hat hayang ngarebut deui batu Palangka. Kasugri pamiarsa, wilujeng ngadangukeun pedaran dongeng Kang Gilang, Iyasana Aan Merdeka Permana, dina judul Sriman Sriwacana Palangka Raja. Sriman Sriwacana Palangka Raja. Tong hilap subscribe, like, komen, jeung bagikeun di medsos kasugri sadayana. Waluya Dongeng Sunda. Para siswa dibagi tilu sareguna 10 urang. Saban siswa geus dibagi gondewa komplit jeung jam paringna. Saban siswa dibere jam paring 10 siki kalawan saban siswa boga jam paring anu dibere ciri beda-beda. Sanggeus kitu regu kahiji ngaleut 10 urang, sina ajeg ngajajar nyang haripan runtuyan jajaran jeruk teh. Ituna teh bari jeung geus taki-taki rek mesatkeun jam paring. Ceuk wisesa para siswa diwajibkeun mentangkeun jam paring ka palebah gantungan jeruk teh. Eta mah bebas kumaha Randika. Dek mentang jeruk di mana? Nu penting saban jam paring kudu keuna jeung kudu nancep kana jeruk. Kumaha ngerti? Ceuk wisesa narangkeun tata cara diadu panahan. Para siswa anu 10-an teh unggek tanda ngarti. Atuh ari geus dibere mah der bae ngadu papanahan. Sakumna siswa anu 10-an teh mentangkeun jam paring pa alus-alus. Dipaparah singkeuna kana jeruk kalawan jejem. Siut. Welasan jam paring ting belesat muru kana jeruk anu runtuy teh. Celap. Rata-rata siswa teh tapis pisan mentangkeun jam paring. Saban jam paring anu dipentangkeun sabankeuna kana jeruk teh. Ari mireungeuh kitu mah anggana teh reueus para siswa mani sakitu tapis nangulinkeun jam paring. Ari kitu mah pantes, sabab tiba heula oge pasukan Pajajaran mah kawentar bisa ngulinkeun gondewa katut jam paring.
Di dayeuh pakuan rempeg prajurit anu tapis ngulinkeun eta pakarang. Musuh oge sok gimireun lamun kudu hareup-hareupan jeung pasukan panah teh. Malah cek beja pasukan Ki Sunda Sembawa anu kasoran waktu deuk barunta ka nagara teh. Cenah diantarana elehna teh ku pasukan panah. Anggana reueus jeung nguji sabab waktu 10 jam paring geus dipesat ku 10 urang siswa teh. Kabehanana eueuh nu gagal, tapi nancep pageuh dina saban-saban buah jeruk teh. Atuh mireungih kitu teh ngan ger bae nu lalajoh surak mani ambal-ambalan. Para siswa oge sarua bungahna dumeh ujian mentangkeun jam paring bisa dipigawe kalawan sampurna. Tapi ujian mentangkeun jam paring teh lain sarupa. Sabab ujian saterusna dina bab anu sarua nyaeta kudu bisa mentangkeun jam paring bari tumpak kuda. Carana para siswa teh tarumpak kuda bari gancang temenan. Kituna teh bari ngaliwat kana tihang-tihang awi anu diruntuyan ku buah jeruk. Saban ngaliwat kudu bisa mentangkeun gondewa jeung mesat jam paring tur hasilna kudu nancep pageuh kana buah jeruk. Sorak kuda lumpat maneh handaruan kituna teh dipasieut kuting belesatna jam paring nu leupas tina gondewa. Belesat, 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 belesat. Mula lajo mangsurat ambal-ambalan. Sabab ketenjuan teh kacida endahna kumahan terek itu. Para siswa nu tarumpak kuda jangkung benang mesen ti Sumba teh katingali gagah perkosa. Angot waktu mesatkeun jam paring bari kudana ngajret mah. Saban aya jam paring anu nancep pageuh kana buah jeruk. Saban ear anu surak. Reng saeta prajurit anu tugas mariksa geuwat nurun-nurunkeun buah jeruk bari dipariksa jam paring pulas naon jeung usaha anu pangreana nancep pageuh kana jeruk teh. Tetela dina bab ieu mah anu alus mesatkeun jam paring teh ukur tujuhan. Sababnya anu tujuhan ieu anu jumlah jam paringna keuna loba ngalawan kalawan pageuh. Nu tiluan mah nya oge anu nancep tapi jumlahna pangsa eutikna. Siswa anu lulus cakara 7 siswa anu lulus katara bunga. Malah aya anu ajrag-ajragan sabalikna anu ngabulasin mah barang turun tina kuda teh katara beungeutna cakuum alum. Cakuum alum tungkul noyod muru ka sisi lapang. Bab nu ieu mah tangtu bae ka asup anu pangberatna ka Sugri. Ari bab saterusna dina ngadu papanahan teh nyaeta mesatkeun jam paring bari panon dipeungpeukan ku lawan kandel. Sabab lamun panon dibengker ku lawan kandel mah meureun moal bisa nenjo. Tapi mungguh eta kapinteran pasukan panah pakuan Pajajaran teh. Maranehna baheula nguber-nguber musuh tengah peuting bari kaayaan poek mongkleng buta rajin. Tapi sanajan kitu musuh anu diuber teh ting jarengkang, ting laloso. Ku sabab kabeunangan kudu ruhit jam paring. Pasukan panah pakuan Pajajaran sanggup muka serangan di tengah leuweung luang liwung bari kaayaan poek mongkleng, tapi hasilna mucekil. Kitu sababna musuh-musuh Pajajaran embungeun diajak bitotama di tengah leuweung. Maranehna saperti Cirebon jeung Banten contona taralu deungeun mun kudu adu hareupan ngalawan pasukan Pajajaran di tengah leuweung. Nu matak ngajak bitotama teh di basisir kaler, da di pakaleran mah dianggap narada negla jeung teu harieum teuing. Uji papanahan bari panon dipeungpeukan mah kaasup uji anu pangberatna ka Sugri. Tetela sanggeus 2 regu dititah nembongkeun pangabisana anu lulus ukur tiluan. Layang Sunten jeung Arya Purbayaksa
ka asup anu henteu lulus ujian. Ari anggana mah asup kana regu anu pamungkas. Ujian-ujian papanahan anu samemehna bisa diliwatan kalawan banglus. Boh mesatkeun jam paring bari ajeg nangtung, boh mesatkeun jam paring bari ngulincer tumpak kuda. Manehna ka asup nu lulus sanajan penteuna teu ka asup alus oge. Sabenerna mah manehna teh lain teu bisa alus, ngan meureun penteuna pas-pasan teh alatan peutingna geus diharewasan ku kijinggi. Yen dina milu ujian poe ieu montong teuing nembongkeun wawasen anu sabenerna. Lamun mah manehna hayang kapuji, sabenerna mah saban jam paring anu ku manehna dipesat bakal nancep kabeh dina buah jeruk ka asup jam paring anu dipesat bari tumpak kuda. Tapi ku manehna dipilampah tadi mah, nu ku manehna dipilampah tadi mah asal lulus we wungkul. Ayeuna ujian papanahan anu pangberatna sabab kudu bisa masat jam paring bari panon dipeungpeukan teh. Dina uji nu ieu mah anggana oge rada mangmang jeung hariwang. Sabab kapinteran manah bari mopoek mah ukur nyumenderkeun kana kekuatan batin. Mangkukna Ki Ginggi manehna dilatih ilmu sorot kalong. Ari nu dimaksud di dieu teh nyaeta ilmu mireungeun dina kaayaan poek. Ku ngagunakeun eta ilmu barang naon bae anu aya di tempat poek baris kabireungeun sanajan ukur rayam-rayam oge. Tapi kapan fungsina ilmu sorot kalong teh jang mireungeun di tempat poek. Ari sedengkeun ayeuna kapan sasat panon teh dipeungpeukan. Jadi lamun mah tetenjuan teh poek maredong da bongan panon dipeungpeukan pisan. Sarua jeung dititah lolong ieu mah. Ngan anu aya lolong kerangkeur anggana mah eta dumeh samemeh mentangkeun jam paring. Samemeh panon dipeungpeukan ku kiwesesa dibere waktu heula jang ngukur-ngukur di mana ayana buah jeruk anu rantuy teh. Sanggeus sakedapan diteuteup ka kara panon sapasang teh dipeungpeukan kulawan kandel. Jadi modal manehna sangkan bisa manah buah jeruk teh ukur ingetan wungkul. Ku anggana diinget-inget jeung dilelebah di mana aya runtuyan buah jeruk teh. Blesat. 10 urang siswa bebarengan masatkeun jam paring 10 siki. Ker anu surak ambal-ambalan. Di barung puting saruit, meureun aya jam paring para siswa anu diantarana nancep nenggel kana buah jeruk teh. Ngan bae jam paring saha acan katohian ku para siswa mah. Sanggeus rengse bengker panon para siswa dibuka. Anggana muka bengker bari kesang renung dina beungeutna ku kumaha bae oge hatena rada dagdidug. Risi dina eta ujian manehna gagal. Angot basa prajurit lalumpatan rek mariksa panah saha-saha nu ranceb mah. Basa anggana ngawas-ngawas ti kaanggangan tetela jam paring anu ranceb teh jumlahna teu sabanding jeung jam paring nu dipesat ku sakumna siswa. Apanan jumlah siswa di eta regu teh 10 urang. Ari saban siswa dibakelan jaring jam paring 10 siki. Hartina anu harita dipesat teh aya 100 jam paring. Ngan buktina anu ranceb dina buah jeruk mah ukur wawalasan. Ngan bae waktu dibewarakeun saha siswa anu pangunggulna dina masatkeun jam paring bari panon dipeungpeukan teh tetela geuning anggana pisan. Ku kiwesesa dibewarakeun yen jam paring anggana anu pulas hideung nanceb 10-hanana dina buah jeruk anu sarua. Nu sejena rata-rata ukur nanceb jam paring hiji. Mireungeun kitu ger anu surak ambal-ambalan. Tapi teu kurang-kurang anu ngajang gilak jamadud baeud. Ari anggana nyaho panahna nancep kabeh teh lain bunga tapi kalah kareuwas deui.
Kituna teh bari ngareret ka Ki Ginggi da sieun dicarekan. Ngan bae waktu Pak Adu tetep jeung Ki Ginggi jenis namah kalah ka seri bunga. Lalaki tengah tubuh anu diuk dina Jamparing oge sarua seri bunga. Malah make jeung siga carindak-dak segala rupa mungguh matak aneh keur hate anggana. Kumaha anggana make sanggup mentangkeun Jamparing sakitu jetuna sok padahal panona dipeungpeukan. Nah aduh meh manehna geus dilatih ilmu sorot kalong tea. Sabenerna mah taya patalina jeung eta Kasugri. Tadi oge disebutkeun yen ilmu sorot kalong mah nyaeta ilmu pikeun mireungeuh tempat anpoe. Lain ilmu bisa nempo bari panon ngahaja dipeungpeukan. Ngan lamun mah harita anggana bisa ngajalankeun tugas kalawan hasilna sampurna. Eta mah urusanana jeung seukeut atawa henteu mata batin. Meureun ku sabab anggana teh salawasna disuprih ku ilmu-ilmu batin boh ku Kidita boh ku Ki Ginggi kaayeunakeun. Sahenteuna mata batina jadi seukeut. Kapan bareto zaman keur dilatih ku Kidita geus biasa manehna dititah nenggoran buah loa bari panonna dipeungpeukan. Atuh waktu dilatih ku Ki Ginggi manehna oge kungsi panonna dipeungpeukan bari sina maledog-maledogeun preso ka tempat di mana Ki Ginggi nangtung. Ngajega bari awaknya rande kana dahan kai. Ceuk Ki Ginggi harita anggana kudu bisa nancepkeun peso balati di luhureun embun-embunan Ki Ginggi. Dina handapeun sapasang kelek Ki Ginggi jeung dina handapeun palangkakan Ki Ginggi. Estu hiji latihan anu kacida matak bahayana. Sabab lamun peso balati keuna kana awak meureun Ki Ginggi palastra. Ngan bae Ki Ginggi oge Ki Ginggi teh jalma sakti mandraguna waktu peso balati dibaledogkeun sekali dua kali. Nya eta peso teh mani lempang meneran kana panon atawa kana harigu jeung kana beuteung. Ngan ku Ki Ginggi harita gawati tewak kalawan babari. Kituna teh bari ngabejaan ka anggana yen ngabaledog teh kurang luhur, kurang sisi atawa kurang handap. Jadi mun mah ladang dilatih baturnya ukur sakitu-kituna. Sabab anu ngajadikeun bisa jeung henteu mah ukur kumaha sikeutna mata batin manehna sorangan. Kitu meureun anu ngalantarankeun anggana bisa lulus kelawan peunteun anu hade teh. Nu matak waktu mireungeuh nu ieu mah Ki Ginggi oge henteu handeuleun. Malah sabalikna bungaheun pisan sabab meureun tetela anggana teh geus bisa ngulinkeun jeung ngagunakeun mata batina. Anggana lulus dina ujian papanahan Kasugri kaasup 18 siswa sejena. Ayeuna mangkat kana ujian kawiraan anu sejen. Nu ayeuna mah sakumna siswa teh dititah lumpat sagancang-gancang nang ngurilingan tegalan. Eta henteu diatur kudu sabaraha kuriling. Kajaba waktu anu ditangtukeun jadi dina waktu anu geus ditangtukeun para siswa teh kudu bisa ngurilingan tegalan saloba-lobana. Meureun ieu ngabogaan harti yen siswa teh rek diuji ilmu lumpatna. Tah palebah dieu anggana ayeuna kudu bisa nahan diri teh. Ari sababna keur manehna mah lumpat teh lain hal anu susah. Tapi kapanan ku Kidita dilatih ilmu napak sancang. Ari ku Ginggi dilatih ilmu pecang mesak. Dua nana oge sarua mangrupakeun ilmu lumpat gancang. Peuting tadi Ki Ginggi omat-omatan ulah teuing nembongkeun ilmu anu ngaranna napak sancang. Sabab eta teh ilmu petingan jeung teu kabeh jalma bisa matakeunana. Atuh angot para siswa mah. Sabab Ki Wisesa mah acan bisa metakeun jurus napak sancang. Ku kituna manehna henteu kungsi ngajarkeun eta ilmu ka para siswa. Jadi saumpama anjeun cecelengcengan bisa metakeun eta ilmu bakal jadi pasirikan deungeun. Boa Ki Wisesa oge bakal kasigeung hatena. Kitu ceuk Ki Ginggi peuting tadi. Ayeuna anggana kudu nurut kana kahayang Ki Ginggi da nya kapikir ku manehna. Lamun ayeuna dirina lelegegan metakeun dua ilmu nu tadi, meureun manehna sorangan ngabelsa tarik pangheulana.
Batur kakarasa kuriling manehna mah buah bisa 4 kuriling. Eta bakal ngaganggu karena perasaan batur. Jadi dina ujian lumpat anu ayeuna manehna teu meunang ngagunakeun eta ilmu. Dina derna nya bae anggana ukur ngagunakeun tanaga anu biasa. Atuh waktu papa heula teh manehna henteu jadi nomor 1. Dina regu manehna ukur jadi nomor 5. Sanggeus para unggulan titilu regu dihijikeun jumlah anu jarago lumpat teh ukur 20 urang. Kaasup anggana. Nu 20 urang ieu diadukeun deui hasilna kaluar 10 urang anu lumpatna pangtarikna. Tina anu 10 urang teh anggana angger jadi nomor 5. Reng saeta anggana netep Ki Ginggi tur kabireungeuh Ki Ginggi unggut-unggutan satuju. 2 rupa ujian geus bisa diliwatan ku anggana. Ayeuna ujian anu katilu mah bener-bener diadu ka parigelan ijen. Sakur siswa sina adu hareupan. Sina bitotama nembongkeun wawasan masing-masing. Anu unggul sina ngalawan anu unggul, anu eleh sina ngalawan anu eleh deui. Saterusna bakal kanyahoan tingkatan panghabisa sewang-sewangan. Dina milu kana ujian bab ijen ieu anggana kudu ati-ati pisan. Manehna ulah tepikeun kati lulus, tapi oge dipahing ulah kokomoan nembongkeun wawasena. Boh ceuk Ki Ginggi, boh ceuk dirina sorangan pangabisa para siswa sejenna teh sabenerna mah jauh leuwih handap batan pangabisa manehna. Malah geuning ceuk Ki Ginggi mah pangabisa anggana teh 4 tingkat saluhureun anu sejen. Ayeuna dina ujian ijen ulah kena-kena hayang unggul ti batur. Heug manehna kokomoan nembongkeun wawasen atuh cenah bakal ngaganggu kana mamaras deui. Nu matak dina derna bitotama nyaeta ijen ngadu pangabisa peureub. Anggana teh sasat henteu nurunkeun pangabisa saparapat-parapatna acan. Boh nyang hareupan saha, boh nyang hareupan saha. Manehna asal unggul saeutik we. Ngan waktu nyang hareupan Arya Purbayaksa jeung Layang Sunten anggana teh malah leuwih nurunkeun deui pangabisana. Antuk ngarina derna ngadu wawasen anggana teh caritana mah eleh ku Arya Purbayaksa jeung Layang Sunten. Ngan sajeroning adu hareupan jeung eta 2 jajaka manika rasa pisan ku manehna yen boh Arya Purbayaksa boh Layang Sunten katingali jeung karasa eta 2 jajaka teh manis sakitu ganggasna dina narajang ka manehna. Karasa pisan yen eta 2 jajaka teh bangun anu ceuceub jeung bangun anu geuleuh tur tujuanna eces hayang ngakalakeun manehna. Ngan bae sanajan pura-pura bodoh oge ari kitu bae dicilakakeun mah nya anggana teh narah. Atuh lamun waktu anu jadi lawan rek ngarah-ngarah bagian awakna nu matak bahaya ku anggana mah kapaksa dibalicetkeun. Aya anu beda ganggasna antara Layang Sunten jeung Arya Purbayaksa teh. Lamun Layang Sunten dina ngakalakeun anggana teh dibangun anu teu asa-asa jeung saceplakna pisan. Ari Arya Purbayaksa mah katangan bangun anu ragu-ragu. Kungsi sakali waktu hembatan peureub Arya Perbangsa teh ngarah-ngarah kana hulu angan-anggana. Waktu ku anggana eta serangan teh pura-pura moal bisa katadah peureub Arya Purbayaksa teh disalenggorkeun ka sisi tepikeun ka akhirna ukur nyabet kana kulit cangkeng. Tapi tadina anggana ukur nyangka yen Arya Purbayaksa hatena mah teu ganggas teu sih. Kan waktu mireungeuh paroman beungeutna tetep nembongkeun ka ceuceub ka anggana. Akhirna anggana jadi bingungeun, ceuk pikirna naha cenah tabeat ieu budak teh. Mana babari robah jeung susah diukur. Boh ku Layang Sunten, boh ku Arya Purbayaksa anggana teh tepikeun ka ngajurah rohna pisan.
Dina hasil penteun Kiwisesa dina ngaru ijen, Arya Purbayaksa jadi nomor hiji jeung Layang Sunten nomor 2. Sabab manehna dina tarung patutunggalan eleh ku Arya Purbayaksa. Ngan sanajan kitu anggana tetep kaasup siswa anu lulus dina eta bab ujian. Sabab tina jajaran penteun manehna teh kaasup kana hitungan ka-10 nomor panungtung tina 10 siswa anu dianggap pangalusna. Mireungeuh taktik anggana kitu Ki Ginggi mesem ti kaanggangan. Basa sakumna penteun rengse dihitung tetela ukur 10 urang anu pantas katarima jadi anggota pasukan bela mati Pajajaran mah. Eta siswa anu 10 urang teh diantarana Arya Purbayaksa, Layang Sunten jeung Anggana. Para siswa anu lulus teh sasat ajrag-ajragan saking ku bunga. Meureun ukur Anggana bae anu paromana biasa-biasa bae teh. Kolot-kolot eta siswa anu lulus sarua katembong saruka bunga. Kolotna Layang Sunten oge katembong bunga ku bungah-bungahna. Layang Sunten teh kolo dipangku jiga budak leutik bae. Atuh nu nyaksian teh milu saleuseurian mireungeuh talajak sarupa kitu. Arya Purbayaksa anu katembong ngungun mireungeuh eta kajadian teh. Meureun manehna ngarasa sedih sabab kaunggulan manehna teu dipapageun ku kagumbiraan kulawarga. Ki Bagus eta eueuh datang da meureun pan manehna mah keur kena ku cegahan nyaeta henteu meunang kaluar ti pasanggrahan. Ka anu 10 orang ieu dibere kesempatan pikeun daftar kana pasukan khusus. Ngan lamun diantara aranjeun aya nu daek nya kudu nyanggupan bikin diuji deui. Ceuk Kiwisesa mere bewara samemeh acara bubar. Para siswa anu teu lulus ujian poe eta keneh oge marulang tur henteu mondok di padepokan deui. Hartina anu cariting keneh di padepokan mah ukur siswa anu 10-an teh. Samemeh maranehna reureuh tina kacape Layang Sunten nyampeurkeun heula Anggana. Tah, kanyahoan aya mah nya. Yen anjeun teh aya dina nomor buncit ti kami tiluan teh. Jadi lamun geus apal kitu mah anjeun teh ulah tuhu wungkul ka Arya Purbayaksa. Sabab KKB oge sarua kudu tuhunya. Ceuk Layang Sunten ngati-ngati. Ari peutingna sanggeus nu sejen tinggal luhar sare kolebat karohangan kamar reureuh ngolebat Ki Ginggi. Kawas biasa manehna ngahudangkeun Anggana. Alus tindakan hidup tadi beurang teh jalu ceuk Ki Ginggi. Anggana mah ukur ngahruk we. Wah hidup oge bungaheun mireungeuh hidup lulus ujian teh. Ceuk Ki Ginggi deui. Ngadenge ucapan nu bieu Anggana ngareret. Saha ulah kami teh kisilah ceuk Anggana kerung. Atuh daradad bae Ki Ginggi teh nerangkeun yen lalaki tengah tubuh anu ditatandu teh tayalian iwal ti banyak angga. Eta teh lanceukna pituin nyimas banyak inten. Jadi menuturkeun panca kakinya inyana teh uakna. Anggana mah ukur ngahulang di bejaan kitu teh. Cek pikirna loba pisan jalma anu ngaku-ngaku aya pertalian darah jeung manehna. Ngan bae sakabehna teh sabenerna mah masih acan dipercaya bener ku manehna. Angot kangaran banyak angga mah keur mah eta ngaran teh kakara kadenge ayeuna. Katambah-tambah ituna oge da teh katembongnya ka manehna.
Mun nyamahnya meureun cenah anggana teh digupayan heula tur sinamunjungan heula. Ieu mah geuning hare-hare bae, ari lain teu bari imut ipis mah. Sarua jeung Pangeran Yoga Citra cenah. Ongkoh nya ngaku incu tapi ka manehna teh henteu katembong somea. Henteu akuan jeung hayang ngogo. Buktina tadi di sisi tegalan Pangeran Yoga Citra sakitu aya teh. Da teu ieu hayang nanya kanu jadi incu. Padahal ti saprak dirina aya di dayeuh Pakuan Jonghok jeung eta lalaki teh kakara sakali da saterusna mah disina ngampih di padepokan bae. Ari ku kitu mah mending keneh ki bagus eta. Nya ge paripolahna songong jeung jiga resep ngukut kagorengan. Tapi da ka aing mah geuning sakitu akuanana. Sakalina aing lunta oge meni dibaberi di titah mulang di ka pasanggrahan. Ari sedengkeun Pangeran Yoga Citra mah tengah hiap-hiap ka aing teh. Kitu ceuk pikir anggana. Ki Ginggi anu masih keneh aya di dinya geus cacarita deui yen cenah sing ati-ati dina nyang hareupan ujian tahap kadua engke. Sabab sakumaha bae oge anjeun teh kudu milu kana ieu tugas jalung. Ceuk Ki Ginggi. Baru kami teh kudu milu ka Surasowan kisilah, cek anggana. Nya. Puguh we sabab ieu teh bagian tina kewajiban anjeun jalung. Anak itu kisilah kakara bisa mayar janji teh. Saumpama balik ti Surasowan meureun nya, cek anggana. Ki Ginggi neuteub heula geus kitu seri leutik, malah akhirna mah ditungtungan ku unggeuk. Atuh anggana teh kadenge humandegar. Buah salamet buah tiwas. Lamun kami tiwas di pangperangan meureun lapur kami teh moal bisa nemukeun beja anu sabenerna nya. Atawa meureun dihaja ku kisilah. Yen mata kami dibabawa teh maksudna masangkan tiwas di pangperangan. Tur lamun geus tiwas mau bisa nagih janji. Kitu nya. Ceuk anggana mungguh mata kreuwas keur Ki Ginggi. Bapak janji bakal mawa hidup balik deui ka Pakuan bari kaayaan salamet jalung. Ceuk Ki Ginggi bari nepak punduk anggana. Tur ari geus kitu mah manehna teh geus ngabelasat leungit tina tetenjoan anggana. Nu ditinggalkeun mah bati rumenghap we. Menang sababaraha poe mah para siswa anu sapuluhan teh dititah reureuh di padepokan bari teu keuna kawajibanna naon. Dahar jeung inum katut pakaian sasat sagala dipupujuhkeun pisan. Ngan kilang kitu ari layang Sunten mah mani beuki nembongkeun sifat olo-olona. Dumeh mangkukna geus sanggup meruhkeun anggana, atuh mani olo-olo pisan anggana teh mindeng dibujangkeun. Urang cekap kendugi kadieu, enjing urang teraskeun deui. Carios dongeng, Sriman Sriwacana Palangka Raja. Yasana Aan Merdeka Permana. Hatur nuhun anu parantos ngagabung di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Hatur nuhun anu parantos subscribe, like, sareng komen, oge ngabagikeun di medsos kasugri sadayana. Antos pedaran dongeng salajengna di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Wilujeng kantun, permios, waluya, dongeng Sunda.